Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak latar atanapi kasang tukang sejarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa ieu carios teh ditulis ku Pak Aan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, pikeun kasakitu kalina dayeuh pakuan digempur ku balad Banten. Pangeusina teh buriak sabab karaton dihuru ku musuh. Raja katut kula wedetna lunta ninggalkeun dayeuh, ngan luntana marisah teu muru ka tempat nu sarua. Nyi Putri Purnamasari lunta misah ti bapa. Inyana dibarengan ku anu jadi salaki anu dikawal ku rakean Kalang Sunda. Kituna teh bari haban dikukuntit ku Jaya Antea. Rombongan kula wedet raja sanajan sakumaha beratna, sanajan sakumaha nyerina, kudu luas ninggalkeun karaton anu geus dihuru ku balad Banten kasugri pamirsa. Luntana ti dayeuh pakuan teh muru ka kidul, nah eudeuh lunta ka mana? Prabu Reese Daraga Mulya acan ngabejakeun. Ama, nah urang teh teu ngalawan ku cara tutumpuran bae. Lain hiji sinatria ngaranna Sopama datang musuh ngahuru urang kalah ka ngabalicet ngajauhan. Cek Raden Kumbang Bagusetra salakina Nyemas Purnamasari atawa sasat minantu raja. Hante bade ngobrol dina mangsa aya gehger. Ngobrolna kudu urangna eukeur salse. Hayu we tuturkeun ama, cek raja. Rakean Kalang Sunda salah sahiji bebenteng nagara sabenerna dina hate leutikna mah nganyakeun pamanggih Raden Kumbang Bagusetra. Ngan bae salaku abdi nagara inyana palias kudu mungpang beda pamanggih jeung raja. Sanajan tanaga masih bedas lamun dipake gelut rakean Kalang Sunda ridho sukalilah tanagana ukur dipake lunta ngajauhan musuh. Sasa tanaga dipicieun mubadir sabab beak toh-tohan dipake nang tayungan kula wedet raja. Katut nang tayungan kasalametan ambara hayat anu papada milu lunta. Sabenerna di kalangan rakyat oge ari nu bedas bisa ijen tandon nyawa mah loba. Aya sawareh anu narah ninggalkeun dayeuh pon kitu deui loba ponggawa anu teu ridho. Dayeuh dihuru tur milih bitotama nepi ka banjir getih. Ngan bae sabenerna ari raja mah henteu satuju kekituan. Cek raja leuwih hade ngajauhan, cek pantun Bogor basa dayeuh pakuan diobrot musuh. Peuting anu poek di Gunung Gadung. Gunung Gadung di mana jauh ti belah kaler. Langit tembong semu geuneuk rada kasumba.
nandakeun ruhak-ruhak diurut dayeuh Pajajaran masih keneh ruhai. Kahurungkeun deui ku angin anu ngagelebug ngulon ngidul peuting harita, peuting di Gunung Gadung. Tapi lain peuting anu jempling, sabab ti sareupna poek turun ngarurub alam, bebencet teu eureun-eureun tinggal berpulang anting, gandeng tuweuh patembalan regag ajang ti kaanggangan. Mungkin poek mungkin tambah rasa keung, mungkin tetela kadengena ungas ingus maung ejeng kerul kaluar ti guhana ngamu hanyir getih ka bawa angin. Tinggolosor sagede-gede cangkeng orai sanca para ranjang ngambu bangke patulaya sakedeung teu eureun-eureun rada jauh kadengena. Loba jerit menta tulung, jerit jelema harirup keneh tapi teu walakaya keur direjag ajag anu goralak. Loba jerit sasambatan, jerit jelema harirup keneh tapi payah teu walakaya keur ditekuk digusur maung peuting harita disimbutan ku poek anu mongkleng. Omat ngajauhan teh lain sieun ku kojor, da ari kangaranan nyawa mah lain urang nu boga. Sanajan urang ngajauhan musuh, ari Sang Hyang kersa geus ngersakeun kudu kitu kudu kieu. Carekna kudu palastra, nya masih ngajauhan masih nyumput tina liang cocopet oge tetep bakal palastra. Heueuh lamun Gusti geus ngersakeun kudu kitu, ceuk raja. Tapi ama disim kaula jauh langkung sugema, lamun palastra banjir getih teh nya atibatan kojor dina liang cocopet bari ti daya teu upaya pisan, ceuk Raden Bagus Kumbang Setra. Dicaritaan kitu Raja Anom ukur keom, mangsan teh raja mah ukur keom. Hayu cenah nitah laju neruskeun lengka. Jalma meningalit ngeungkeuy ngabandalit meni ngembat-ngembat nyatang pinang, sejaluntang ngajauhan mamala. Para awewe aya nu leumpang ngais budak anu ngear sapanjang jalan da sigana lapar jeung halab-hab. Borok kainget makal dahareun, borok kainget ngagembol pakaian, nu penting mah awak salamat tina kaganggasan musuh. Sieun pae, lain kitu deui. Teu nanaon, nagarana leungit, da bangsana mah moal leungit. Anu penting adeg-adeg Pajajaran ulah leungit. Meureun karika paluruh dina mangsa kiwari, nagarana enggeus leungit, tapi bangsana mah moal leungit. Nah eta bangsa Pajajaran teh masih tigin dina ngajaga palanggeran adeg-adeg Pajajaran, nya meureun ditingalina teh ayeuna ka Sugri. Rombongan anu ngungsi cepet ngidul geus jauh ninggalkeun dayeuh Pakuan, tapi ari anu nineung ka Pajajaran mah meus-meus ngalieu ka tukang. Kituna teh bari rembay Cimata, kumaha teh rek kitu sabab lamun ngalieu ka tukang lapat-lapat kabireuneuh hibarna seuneu. Silalatu rabeng kaluhur langit peuting ge jadi burahay beureum. Teuing imah saha teuing bangunan anu mana. Boa imah aing tu teh euy, ceuk nu saurang. Nya imah sakabeh we meureun. Teng teuingeun nya ari deungeun, telengas ka bina-bina. Teu pira dumeh beda kahayang, dumeh urang mungpang pindah agama, ceuk nu sejen deui. Itu pan si dumadi agamana ge Islam tetep we imah namah kahuru. Heueuh dihuru maksud teh tetep we manehna teh milu lunta ti lembur da milu udag. Heueuh da milu di udag-udag. Meureun peda bilu ka Pajajaran. Nyawa teuing teu ngarti. Aing jeung si dumadi teh beda agama, tapi da teu mumusuhan. Hiru tetap sauyunan, silih bantu silih tunulungan, sapapait sama manis sabagja sacilaka.
Tapi nah atuh ariku papada beda negara. Bet sina nyatru, ceuk nu sejen. Menggeus ya, mentol loba omong. Bisi hambur tanaga. Lalampah nu urang teh masih keneh jauh, ceuk nu sejen. Atuh laju neruskeun lengkah ka Sugri. Ayeuna mah henteu aya bedana mana pangagung mana rakyat. Kahiji kusabab pangagung nya pangagung oge ayeuna mah mamake pakaian jiga rakyat biasa. Kadua papada lalampahan ku cara leumpang. Padahal samemeh namanya samemeh negara digunasika ku musuh katembong pisan bedana rakyat biasa jeung pangagung teh. Pangagung mah ka mana-mana tumpak kuda malah tumpak jampana atawa tumpak kareta kancana. Ari ayeuna sararea leumpang ukur ngandalkeun dampal suku anu boa kuat moalnya anu boa kuat boa moal leumpang nu sakitu jauhna. Lamun dipikiran ku hate anu rungsing mungguh mantak rudet leumpang jeung pangagung mah. Maranehna leumpang ti hareup tapi da teu bisa gancang teu bisa mubrut. Rakyat kuricakan anu geus biasa ka mana-mana ukur ngandalkeun dampal suku sabenerna bisa leumpang gancang ngan piraku kudu miheulaan apanan maranehna teh lunta teh nuturkeun dunungan. Para istri menak loba mopo kapaksa diakod ku salakina dan mustahil kudu diakod ku batur mah. Lamun para awewe ti rakyat kuricakan sanajan leumpang cingked ukur ditungtun ku salakina, panari istri menak mah teu laju kikituan. Lamun keur ngembing pasir itu mah kudu digandong. Lamun keur mentas walungannya komo da bisi ti karebek. Teu kitu ari awewe ti kalangan rakyat kuricakan mah mentasan wahangan cukup kunyingsatkeun samping. Sakapeung ukur samet pitis, sakapeung ukur samet pingping. Lamun walungan rada jeros syarat harigu mahnya samping teh nyampai dina tak-tak. Mustahil awewe ti kalangan menak kudu kikituan. Nya kapaksa dipunggu ku salakina. Kitu anu kalaman ku Raden Kumbang Bagusetra. Inyana kudu ramen ngakod jeung munggu Nyi Purnamasari nu jadi pamajikanana. Keur mah Nyi Purnamasari teh keur kakandungan. Rakean kalang Sunda kabireungeuh milu karunyaeun karunya ka Nyi Putri Purnamasari anu keur kakandungan. Oge karunya ka Raden Bagus Kumbang Setra anu bangun geus capeun daramen ngakod atawa mangku pamajikan. Sakapeung mah rakean kalang Sunda sok hayang nawaran jasa mantuan ngakod tapi damaknya pan eta teh pamajikan dunungan. Jaba geulis deui kumaha lamun salah tampa. Ngan ketah hiji waktu mah Raden Kumbang Bagusetra boboleh sabab tanaga geus suda. Kehan, daek teu di Minang Sarayaan. Ceuk Raden Kumbang Bagusetra anu masih keneh ngakod Nyi Putri. Atukan tenan sayogi pisan Raden. Upami aya mau ngamuk ke jameta keun jisim kaula bagianana. Tembal rakean kalang Sunda sumanget. Teu jauh-jauh neta perang. Ieu we mun haat mah andika panggandongkeun si Nyai. Ceuk Raden Bagus Kumbang Setra kituna teh bari hukhek jeung boborot kesang. Tah ari geus ka Minang Sarayaan kitu mah rakean kalang Sunda teh mikir. Nah kudu sumangat atawa sabalikna malah tibata nembalan tatag mah kalah ka agak euge. Sumuhun eta sumuhun. Sumuhun kumaha? Kinten-kintenna Nyi Putri kersaeun dipangkon ku jisim kaula. Ceuk rakean kalang Sunda semu tungkul. Kumaha Nyai? Daek saheulaanan diakod ku si rakean sabot kakang nu uskeun kesang. Nya ari salira kakang tos teu sanggem mah, tembal Nyi Purnamasari. Lain kitu. Nya ieu mah sabot nungguan kesang tuus we. Tembal Raden Bagus Kumbang Setra kituna teh bari rek mindahkeun awak Nyi Putri Purnamasari tina akodanana. Tapi Nyi Putri milih ngejangkeun awakna heula da mustahil pindah akodan kitu bae. Ari sanggeus turun mah kakara awak Nyi Putri pindah akodan.
Ayeuna mah ngakodna teh anu ngakodna teh nya rakean Kalang Sunda. Lempangna henteu kesit tapi semuru manggieu. Nah rakean Kalang Sunda ge sarua capeun padahal kakara sababaraha lengkah. Lempang semuru manggieun teh lain dumeh capek tapi alatan hate ngadadak tutunggulan. Kumaha teu rek kitu sabab awak manehna jeung awak Nyi Purnama Sari teh sasat paadak paantelna rapet jiga aya leugeut. Dumatak suku leuleus rama poe teh sabab hate rakean Kalang Sunda ratug teu puguh. Bari ngakod teh apanan sapasang leungeunna rakean kudu ngulawitkeun sapasang pingping Nyi Putri kana cangkengna. Pingping Nyi Putri sakitu empukna lain pingpingna bae malah sapasang gunung kembar anu adek kana tonggong rakean leuwih nya kana tonggong rakean oge leuwih empuk deui. Itu sababna sanajan acan pati jauh ngakodna pas rakean Kalang Sunda teh geus ngos-ngosan. Kakang rakean, sia capek? Teu pisan-pisan nun, masih jag-jag kaula mah. Kaula mah capek, ceuk Nyi Purnama Sari. Atuh bilih bade lungsur heula. Teu kudu, ngan hayang pindah we. Nalika mana? Apa non urang teh acan pasti bade jengkar ka mana? Tembal rakean Kalang Sunda. Lain pindah imah yang pindah tempat ti akod we. Eungap kana beuteung. Apanan keur eusian? Omong Nyi Purnama Sari. Rakean mimiti ngarti manehna oge kakara sadar yen Nyi Purnama Sari teh keur kakandungan, kacipta eungapna digandong salila-lila. Atuh teu sawios. Mun kujusim kaula dipodong. Nyamun andi kahaat mah tembal Nyi Putri. Atuh antukna Nyi Purnama Sari tadi payangan bae henteu matak ngurangan karipuh rakean Kalang Sunda. Angger we napasna teh ngahegak. Lain capek dumeh mamayang awak Nyi Purnama Sari tapi alatan Nyi Purnama Sari. Mamayang Nyi Putri teh hartina beungeut jadi remen papelong-pelong. Ngapa Nyi Putri ge jadi remen kasaksian atuh rate rakean Kalang Sunda oge beuki ratu suku beuki suku oge beuki ngadegdeg. Duh, apana dia teh pamajikan dunungan aing. Cek hate rakean Kalang Sunda. Geus rada jauh ti dayeuh, raja ngajak rombongan reureuh heula. Tah sabot reureuh raja teh nerangkeun ngeunaan rarancang ieu lalampahan. Kaula lunta ti dayeuh pakuan, lain sieun ku pati, malah lamun kudu adu jontor jeung maranehna, palias kaula kudu ele. Ngan lamun sarwana atuh karogelo, ceuk raja. Raja nerangkeun yen hade goreng oge maranehna teh tunggal sadulur, tunggal saturunan. Nyang hareupan usum ewah-ewuh. Nya usum euwah-euwah jiga ayeuna. Urang ulah milu owah. Sabab lamun sarwana tada teuing. Henteu mere conto keur anak turunan. Era jeung wirang ku anak incu. Ceuk raja. Tambahna ti kitu raja oge geus nampa amanat. Amanat ti luluhur urang. Ti uyut urang. Nyatana uyut Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Yen bakal aya parobahan zaman, urang ulah ngalawan robahna zaman anu keur memejehna samakta. Kasauran uyut Prabu, keun bae urang tinggalkeun. Urang tingalikeun kumaha boleh hideungna. Naha ajen inajen urang Sunda sabada ganti zaman teh jauh leuwih alus atawa sabalikna. Utamana dina palebah ajen kamanusaan. Ceuk Prabu Sedaraga Mulia Surya Kancana mangnepikeun papagah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Palebah dieu ieu lalakon teh bakal toja iya
bakal patukang tonggong jeung bakal kontroversi jeung lalakon anu keur diakuku umum kasugri. Boh ceuk babaran sajarah akademis, boh ceuk lalakon lisan sejena. Dalah carita pantun Bogor oge henteu nyabit-nyabit peranan Sri Baduga Maharaja bada Pajajaran burak. Kitu sababna dina pantun Bogor tara nyebutkeun saha ngaran Raja Pajajaran, tapi cukup ku nyebut Prabu Siliwangi. Padahal pan Raja Pajajaran teh loba, anu nampalandian Prabu Siliwangi lain saurang, jeung pastina lalakona oge beda-beda. Mana Prabu Siliwangi zaman Pajajaran keur aya jeung mana Prabu Siliwangi zaman Pajajaran keur naas. Ari dina ieu lalakon mah ditogmolkeun mana Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana anu disebut Prabu Siliwangi jeung mana Sri Baduga Maharaja Ratu Dewata anu ku umum oge sok disebut Prabu Siliwangi. Cek ieu carita Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh teu pupus, inyana terus ngalalakon sanajan teu dina koridor kanagaraan oge. Ngan papadeung kitu Sri Baduga Maharaja tetep ngapi ngajaring ka urang Pajajaran. Sakurang-kurangna mereka mandang kana ketak lajuning laku para turunanana dina nyang hareupan gehgir politik anu aya patalina jeung robahna zaman. Dina ieu carita naon sababna Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana murupa kidulan. Sabab eta dumasar kana amanat Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dina catatan sejarah resmi beunangna kalangan sejarah akademisi mah Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana teh di Pakuan kabur ka Pulau Sari di Banten pikeun nyingkahan balad Banten anu haben hayang ngakalakeun. Tapi cek ieu carita mustahil diberi ku Banten lumpatna ka Pulau Sari anu sasat geus jadi kakawasaan Banten. Tapi hasil panalungtikan nu nyusun ieu carita Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana lain abur-aburan sieun ku musuh, tapi dumasar kana amanat uyutna nyaeta Sri Baduga Maharaja anu nyebutkeun yen bakal aya ganti zaman. Prabu Seda milih balik ka tanah luluhur Akitirem. Malah kaula teh ku uyut Sri Baduga Maharaja kudu nepungan ibu ratu di saluhureun ratu anu mangkuk di basisir kidul. Uyut ngasongkeun pilihan, naha kaula kudu muruk ka Sang Hyang Sira, kudu muruk ka Pananjung atawa ka Pulau Pandita Peuntasen Tegal Buleud. Sagalana dipasrahkeun ku maha kawijakan kaula. Cek Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana ka anu aya harita, sabenerna kaula henteu ngawajibkeun balaraya milu ka kaula. Henteu hade hiji raja mawa balangsah karahayatna. Cek Prabu Seda. Cek raja malah aya hadena saumpama ieu rombongan teh direcah jadi sababaraha hiji pikeun ngalirkeun anu ngudag. Ieu kamandang raja kacida di satujuanana ku rakean Kalang Sunda. Tujuan musuh mah ngudag-ngudag raja sabab lamun raja taluk kahandapna pasti taluk. Jadi supaya rakyat ulah taluk, raja ulah tepikeun ka kacangkalak musuh. Akalna nya musuh kudu dilirkeun. Musuh kudu boga anggapan salah. Lamun raja lumpat ka kidul, musuh kudu nyangka lumpat ka kulon. Engkena maranehna bakal muru ka kulon. Tapi kudu aya rombongan anu muru ka kulon, sangkan disangka eta aleutan raja. Cek rakean Kalang Sunda. Sarea baradaminya hasilna aya hiji reka perdaya. Rombongan teh dibagi tilu, aya nu muru ka wetan, aya nu muru ka kidul, jeung aya nu muru ka kulon. Anu muru ka kidul eta kudu Gusti Prabu. Sok saha anu deuk gabung kana aleutan raja. Anu muru ka wetan jeung ka kulon nya para senapati. Sok saha anu deuk milu kana ieu aleutan. Cek rakean Kalang Sunda. Saubami kawidian ku raja disieum kaula hoyong muru ka kulon. Cek Raden Kumbang Bagus Setra. Lamun kitu Andika oge kudu milu ka kulon
sabab kudu ngaping kaselemetan si Nyai Katut Salakina, saur raja. Cedok rakyat Kalang Sunda teh sumembah hormat tanda sayaga pikeun ngajalankeun eta parentah. Henteu kungsi lila nyawe rombongan dibagi tilu maranehna kudu gancang indi. Sabab aya juru telik anu laporan yen musuh teh sabada ngancur leburkeun dayeuh mimiti barokat tekad pikeun muru raja anu geus lunta ti karaton. Harita memang aya pasukan juru telik anu tugasna ngawas-ngawas kaayaan. Juru telik teh oge tugasna ngawaskeun gerakan musuh. Bareto basa dina zaman Prabu Ratu Dewata tahun 1535 tepikeun ka tahun 1547. Aya juru telik di Banten muru dayeuh Pakuan eudeuh ngabejakeun yen Banten batal ngarurung Pakuan. Kujasana sang juru telik balad pajajaran bisa heula tatahar kekuatan. Sok sanajan juru telik akhirna mah palastra bakat ku capek lumpat eureun-eureun. Juru telik anu ayeuna oge anjog ka tempat karumpulna rombongan Prabu Sedak teh ari geus laporan mah umurna kasambut sabab beakeun napas jeung beakeun getih da samemeh kabur teh dikepung heula ku musuh. Jasa ki juru telik ieu teh lain lumayan. Tapi urang eueuh waktu pikeun ngurebkeun. Hade ditiremkeun bae, ceuk raja. Memang dina zaman Pajajaran cara nyampurnakeun layon teh kedua cara kasugri. Bisa dikurebkeun nyaeta dikubur jero taneuh atawa bisa ditiremkeun nyaeta diteleumkeun ka dasar walungan atawa talaga. Nu matak di wilayah Sunda mah nyaeta anu aya walungan badag teh sok aya nu disebut panireman. Beh dieu sok robah jadi ngaran kampung model Cijulang, aya kampung Panireman. Tempatna sisieun walungan Cijulang. Sabada ngurus layon ki juru telik tur nyampurnakeun jasadna ku cara ditremkeun rombongan dibagi tilu kasugri. Aya nu kawetan, aya nu kakulon, rombongan Raja Mahmurna teh cepet ngidul. Rakean Kalang Sunda ngawal Raden Kumbang Bagus Setra Katut nyipurna Masari kebat ngulon. Mimiti nama rombongan teh jumlahna eueuh boa puluhan boa ratusan. Ngan di tengah jalan narungtutan ngurangan aya nu mopot disanggup neruskeun lampah. Da puguh sangsara sakaparan-paran. Manggi dahar ge sakasampeurna. Aya bebetian dahar bebetian, aya dangdaunan dahar dangdaunan. Watir ku budak leutik anu keur memejeuna kudu dienod. Barong keakan nahan lapar nahan halabhab. Ka anu geus mopo Raden Kumbang Bagus Setra henteu maksa-maksa kudu neruskeun lampah. Ongkoh dan udah bari ku musuh mah ukur kula wedet raja. Sok asal bisa nyang haripan kalawan bijaksana. Rakyat Pajajaran moal diroga hala musuh. Da piraku maranehna oge sasat jalma anu apal rasa kamanusaan. Sokomo maranehna oge ngakunyakeul agama anu paling sampurna. Ceuk Raden Bagus Kumbang Setra. Aya nu kumeukeuh merod hayang milu saking kucintana ka raja jeung ka para kula wedetna. Tapi aya nu mikirna leuwih realistis da cenah anu penting mah teu micen rasa cinta ka nagara jeung ka raja. Nya ti harita rakyat Pajajaran anu teu milunghung si teh ngababakan nyarieun sasaungan di hiji patempatan anu akhirna ngadeg pilemburan Sunda. Bacacar tempatna. Lalampahan beki jauh jumlahna beki leutik. Beki saeutik malah beki saeutik deui sabab musuh geus bisa nyusul turemen kejadian bitotama bejalan pati. Rakean Kalang Sunda lempangna mandirikeun maneh jeung nitah rombongan Raden Bagus Kumbang Setra arindi ti heula. Maksudna rakean Kalang Sunda mah eudeuk megat-megat musuh ulah tepikeun kaganggu kadununganana anu keur dikawalna. Sebab kitu anu geus diwawadian ku Ki Lengser oge. Ki Lengser mah miluna oge ka raja.
Kasugi pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala peratosanana, tong hilap anu teu subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu di enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.